Ninggalkan kamera maka kanggo didokumentasikan. Sumangga ditampilkan teteh ditampi disanakeun ka pagar ayu, disanakeun ka pagar ayu, teteh salam saudara mangga bapak sareng aah mangga alhamdulillah cekan calik deui dina kursi. Insya Allah panggilkan kanggo cacanakan nama asalkan di pangkar lainnya kalasan keluarga pipangantinan istri di pangkar parantos sayogi para wargi sadaya anu sami rawuh salajengna panginten saparantos nampi kanyah kasih di ibu rama pipangantinan pabeget ditampi ku asta kalih bingah ka giri-giri bingah teu aya papadena jazakumullahu khairan katsira. Para wargi cunduk waktu tiga mangsa salajengna urang sakseni kanggo akad nikah. Para wargi sadaya anu sami rawuh sada acara dikawitan kanggo akad nikah semetawi Bapak petugas KUA ngajugadan atawa saksi panginten nyuhunkeun di kondisikeun kanggo HP ada dari jantan Sailan Paitan Pangisa Dawidi badai ngaos SC Al-Quran. Para warga sadaya anu sami rawuh sada acan dilajengkeun kana prosesi akad nikah ngaos SC Al-Quran badai didudukeun ku pangsana Bapak Ustadz Haris Sumangga di haturana. Muslimun usikum nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Wallahu ta'ala keluarga besar di calon pengantin pamagat pakai keluarga besar di calon pengantin istri. Alhamdulillah dina ini kurang sadayana biasa kehadiran nyakseni badi lumangsungna prosesi akad nikah antawis Chef Sofwan bin Bapak Rin Iskandar Allahyarham sareng Neng Sarah binti Bapak Kusnadi. Alhamdulillah kurang sadayana ngadiran ieu bagian dina amal soleh urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Sakumadi nugieun tadi ku petugas KUA yang parisina Rasul serta acan akad nikah aya lumangsungna khutbah nikah. Isi khutbah teh dina nasihat bujangan amal calon panganten. Kalebet urang sadayana kalebet panganten bari. Saya Sofwan Obaning Sarah hidup duaan sekedap deui bade ngalangsungkeun akad nikah bakal robah status tina lalajangan tina bujang jeung gadis kema jadi salaki jeung jadi pamajikan. Aya sabaraha Muhammad Sofwan Biladi menikahkeun hidup ka putri teges Bapak Sarah Rahmaniyah Kusnadi nganggo emas kawin 20 gram emas tapi alat sholat dibayar kontan. Tarima nikah ka putri Bapak Sarah Rahmaniyah Kusnadi binti Kusnadi nganggo emas kawin 20 gram emas sareng perangkat alat sholat dibayar kontan. Sahabat alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali
عليك وجمع بينكم في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير اللهم أقف بينهما كما لفت بين آدم وحواء وكما لفت بين إبراهيم وإسحاق وتوفنا لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله amin. Upamanya terkacang kayak gue kapan dan kepala istri atas mana? 2, 3. Oke, saya lagi boleh ke bebas langsung neng. Yuk. Dengan 3 ke bebas. 2, 3. Oke, sip. 2. Lihat ke neng belakang. 2, 3. Iya. Gelisah saya anaknya hidup doa yang muncul kamu. Namun hidup doa telah muncul karena hidup. Berang gelisah saya anaknya. Hidup tunggu hari bapak langkah daraja. Hidup anak hidup bapak rumah juga. Oke hidup selalu bapak yang kesabaran. Bapak yang ketawakalan. Biasa selalu bagi sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mana hidup rumah namanya gelisah saya anaknya. Asa kaman hidup rumah dikandung salaman sasi. Irau hakam di ayu ambi. Salah jenang kamamah neng kamamah mana neng cintangan sampai cintangan gelisah saya anti doa tadi muncul kesadaran namun hidup doa telah muncul kali jadi bapak berang gelisah saya anti hidup tunggu hari bapak tengah hidup anu kandung bapak anu kandungan mungkin bersama paparin kesabaran di paparin ketawakalan dia selalu berada sakinah wadah warahmah amin ya cium tangan disun pipi kiri pipi kanan dipeluk yang erat ayah dipeluk yang erat alhamdulillah mana selanjutnya lamanan neng lamanan mana cintangan ada garis kesehatan saya beri cara yang biasa buat sejabarnya bukan hidup di paparan kesabaran Allah warahmatullahi di dunia di akhirat amin ya Allah cintangan atau alhamdulillah hanya kasih terjadi di bawah tanpa kehidupan dunia dari kesehatan mana baik para wali sadaya nu samiro alhamdulillah kanggo acara ketika para dosreng insyaallah panginten ayeuna nuju sesi foto inti panganten sareng sepuh-sepuhna si hapunten anu kasihun sim kuring pun Hermin Nurbaiduri anu nyakin pancen kalonggiran acara dina dengan ayeuna kanggo akad nikah neng Sarah sareng Cair Sopan dina dinten Sabtu Kaping 12 Februari 2022 hatur nuhun kana perhatosanana si hapunten kana kakiranana bobo sapalon cara sapakan dijebar hampurana jang urang tunda dihajuan siang desan alain urang simpen di hadeuleup sieu desan samteureun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.